tadi orang ninggalin si Elin jeung Samuel. Wah, teu bisa. Ternyata si Elin main curang di tukang curang. Gin, siga nama maneh kudu oplas ka Korea. Naon sih, Pan? Kabalik maneh teh. Manya tuh urang duaan eleh ku si Elin. Tenang, Pan. Urang tuturkeun cara mainnya. Widak, aya awewe tuh, aya awewe. Endi pek? Alah, uret mah jeung ngineh belah. Endi. Ah, nya mah teu balik pek. Gawean bae gawean. Oke, Wallace, Weles. Urusan awewe mah aing rajana dor. Aing mah Meto, janda pengkolan, tukang seblak. Bade ka mana yo nyari rabae? Ujang efek. Gini kenal KPP. Pek. Nya mah awewe kos kitu digodak keneh bae. Pek. Geus kenal deui bae, tapi cik lumayan sugan boga anak awewe. Ih, kenal naon Ujang deseng di dieu teh. Deh, ngaledek si Oco mah. Siga si Oco gelis bae. Aduh, Cok, nyebut ada urang harideng. Hideung kieu ge. Awewe ngantri ujung ka ujung. Tepangkeun teh Abi Toni, Bos Bolet, si manis jembatan kuda. Gaduh putri parawan teh cik atuh tepangkeun ka bos. Anak aing mah geulis atuh bos. Moal daekeun ka maneh mah. Amun jeung indungna hayu. Alah, nyaraneh mah. Buku aing ngaboda teh apal. Mami itu boga anak ngaranna Neng Cynthia. Calon pacar aku, ya kan, Mam? Alah, moal daekeun ka nya mah pek. Yo, ka aing yo nu lucu, daekeun geura. Bener kan, Mam? Wah, ada yang bau-bau gelis ya. Boleh atuh, Mam, anaknya kanggo Samuel. Oh, now. Sulit dipercaya tapi itu kenyataannya. Bungkus mam, kasih plastik unyil. Sugan teh Indomie berkat hajatan. Tonton. Geus teh da ribut bae di dieu. Jaradi teh si aing menit. Hah? Jadi? Jadi kemana, Mam? Godain aku. Hah? Godain aku? Lin, si Gina ka mananya? Tadi orang neangan teu panggil-panggil. Si na kolong meja tuh, kemana ke si tiangan? Ih, si Elin mah, orang serius tahu. Ada sesuatu, orang rek merenyaho ka manehna. Sesuatu naon? Cicing Lin, rahasia. Pasti tentang Asemnya. Inget Mei, Asemna oge tos apaleun, marana sayembara. Kok bisa? Apalin ti saha? Ti manehnya Lin? Awas maneh, ingetnya. Temen setia kawan, tengah buka aib babaturan. Komo diharapin batur, kecewa Lin orang ka maneh. Kecewa. Mami cantik jadi pengen dimomoy. Momoy, dusun maneh. Rek naon maneh ka dieu? Rek ajak kulit si memenya. Awas si memenya ge teu ngablu. Sanes tan, kebetulan si Tani teh kebenang endorse. Ieu tingali aya daster, aya kerupuk, aya bakso, hoyong teu. Endorse teh naon? Ini ya mom. Lihat ini. Hai 2 juta followers kesayangan aku. Aku dapet daster cantik, lucu-lucu banget loh pokoknya dari Abidam Store. Pokoknya kalian harus beli ya. Kalau nggak beli gue gaplok. Next. Oke guys, 2 juta followers kesayangan aku. Kali ini aku dapet kiriman kerupuk dari teman aku. Sumpah kerupuknya itu renyah banget loh. Buat kalian wajib nyobain ya. Buat yang pengen nyoba, kalian wajib subscribe up ya. Ayo, mana waras deui moal? Cicing tah, zaman kiwari neangan duit teh hese. Jadi ya uyuhan kudu daek dan
Cik atuh hoyong ngasaan eta kerupukna. Eta dasterna ongkong. Ih basona pas pisan atuh keur lapar. Sadari tuh maina oge teh aya. Mun nya. Bye. Casingna biasa saja, tapi karena otak lada dikeceng hesek kasuceng lalieur aduh puyeng dulung dungdeng. Paranas saawak-awak sieun kadudut nuliang. Garok garok teu ateu meureun ieu kaligata cinta. Aya Neng Elin, bawa naon eta teh Neng? Iya bawa nasi sareng semur jengkol Ringan hiji. Yang urangna mana? Nyapek hampura. Pak, itu loh Pak itu. Elin teh terang, ada acan tuang. Neng Elin, mau janji lilin, buka dong nasina. Makanya Elin sengaja masak kan. Tadi ku Elin WA malah cek si Jibai. Nyantos atuh Elin ka dieu. Wah, pasti enak banget tuh masakannya. Bang. Iya, tapi hampura kan bawa hiji. Soalnya teu terang, di dia ya si Epek. Pilih-pilih atuh Neng. Bising maneh hoyong, ke ku Elin dibantun ka dieu deui. Coba dong, dibuka masakannya. Asem pengen nyobain. Pak. Yang ledaekan dia jadi kambing conge. Ini kan gitu. Kurang keduaan ya. Neng Elin. Hoyong ku Elin disuapin. Suapin dong, suapin atuh Lin. Kahai. Oh iya dong, dengan senang hati Neng. Itu sih gak awewe nu kamari punya hayang. Di Lendi. Ini aya mah duaan beo. Tonton, itu mau di Babaturana. Samper. Takis, Bos. Geuning maraneh deui. Geus dibajaan teh salam urang kamari. Kudu salam-salaman atuh, Neng. Pan ieu nu disalamkeun ge payunan Neng. Neng eta nu hijina saha? Cik atuh kenakeun ka AA. Saha Neng namina? Ih, geuning Neng kalah cuek ka AA. Naon sih A? Mewe tersep ke AA. Geus kan itu. Itu nu mana? Nu ieu, beat nu hayang. Saha tuh namina? Namina Inul A. Hai Neng Inul. Siap kok digoyang ngebor. Debalik ini mah, Le. Eme enggak Inul sieun. Tuh, Le, budakna geus seuneun. Lihat teman-teman aku gak? Gak lihat apa Neng?
tapi teu ningali. Karo bae belum mau. Ya udah ya, Meme sibuk nyari teman-teman dulu. Ini sibuk nyari hati, Neng. Ayo yeuh. Di jero dada. Oh jadi mana gitu nyalin di tukangan orang? Teuing si Elin mah teu milu sembara kena hayul lu ngagoda. Tenang Neng, tenang. Jangan marah-marah. Nanti tegelis deui. Mun tegelis, moal naksir. Hei cowok tengil, rambut panjang bulu toke, tong so asik, please. Neng. Toke mah buluan atuh. Ada juga manuk piik. Bikin naon kopi ya? Kok cicing wae dari tadi, tong cicing wae atuh. Godain Gina bae naon? Lawan ari marana teh ka dieu. Elin. Aku Fani A, hari A teh namina saha? Menipelit gitu, nggak mau ngasih nama. Iya mau WA aku enggak? Tenang. Kalau WA ke aku mah dibalasnya pasti cepet. Gina profesional atuh, pan Gina ge apal, panitia saingan maneh. Oke. Satu-satu dulu dong. Bingung. Mau ngejawab yang mana? Gina aja dulu, Oh, A teh kalau nongkrong di dia wae nya. Enak ya, sejuk kayak wajah kamu. Kenalin Neng. Nama A Epek. Pek. Nyane ngarewong wae ongkot tadi. Gua tadi tuh beli kopi. Oh, tuh dah. Tadi kanyane kabeh, Sem. Oh, namanya Sam. Nama panjangnya apa, A? Samsudin. Iya, Neng. Nama Sam Samuel alias Sardi Mulyana. Ih, lucu ya Namina. A, si Elin teh suami amangan we ka dieu. Tong dipercaya, Si Elin mah mau nusuk kita dari belakang. Masa sih kok gitu? Neng Eli mapan bager ke AA. Dimasakin kok. Dimasakin naon, Ih, masih enakan masakan Gina. Iya, A, ingat oge ulah percaya ka Elin. Elin lagi muter cerita. Dia yang ngajak kita taruhan buat dapetin AA. Masa sih? Kemarin Neng Eli nyarita kalian yang sayembara teh buat dapetin AA. Jangan percaya.